Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui sareng pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya M.H. Ubaidillah. Garapan dongeng naku Mang Lili Guntur. Atur salam kanggo mitra dangu sadayana anu satia anu tetap stay tune di ieu channel. Utamina kanu parantos like, komen, sareng subscribe. Kasayan mitra dangu mugia kengeng balesan pahala ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mitra mudah-mudahan pidangang dongeng Sunda ieu sing janten rencangan utami, janten panglipur kolbu pang beberah manah. Hanca anu katunda dina episode kahiji teh nalika dugi ka salila-lila Pandara mendokok hareupeun pajaratan Ayundari. Muterkeun ingetan jeung paninengan endahna. Kakaraku we manehna cengkat. Sanggeus panon poe lingsir ngulon. Tuluy indit lengkahna leleda manting ka kulon teu paduli seahna ka bungah pasukan jawara dusun Linuhung. Mangsa bodo ku anu ngaranna Anagleng kalungguhan. Tekad Pandara buleud geusan mulang ka pakusarakan di Gunung Jatiseda. Sarta jadi jalma biasa anu ngabdikeun diri kana amparan bumi. Tah neme duwi kadinya. Urang teraskeun. Utari ngarengkog, lengkahna kandeg. Saterusna ngahijikeun daya linuwih panca indrana. Atra mun dina lengkop gawir gigireunana. Sada trong-trang bitotama. Mojang rumangu anu geus dipisik ti leuleutik dipeuseuh ti keur beunceuh teh. Satadina rek hare-hare. Tapi bet ngarenjag. Lantaran dina panitena aya kateuadilan. Leungeun katuhuna ngusiwel ka jero kampret bungurna. Nu bitotama geuning teu saimbang. Hiji lawan rempugan. Teu ngaengkekeun deui. Keneungna noto lemah ngeblesat eunteup dina sababaraha dahan johar. Breh opatan jelema dedeg keur ngaraponan Jajaka anu atra beungeutna katojo rejem-rejem baga peuting. Ahengna nah anu opatan bet dibaragudet tergos. Bari masing-masing ngalugas pakarang. Sedeng lawana ukur ngagigiwing iteu kai garing. Utari ngolebat kana tangkal kawung. Saterusna ngajleng deui kana dahan jati sababaraha deupa ti anu keur jaga begalan pati. Degeun tah Suratesya konyok hanyir. Panghareupna nu ngaraponan nyeureudeg. Sebrut mahtrageun pedogna kana sirah lawan. Si Jajaka ngagiwar bari ngababukeun iteukna. Des hulu angan anu narajang dipacok pamatuk iteuk nenggal pisan. Tapi nu saurang deui mah teu kaawaskeun. Atuh congo bedogna ngagalasar kana tak-tak. Nyirisit nurih kampret hideungna. Basa anu duaan deui nyodokeun bedog-bedogna. Sempet keneh si Jajaka nyacar bolangkeun iteukna. Teng 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 teng. Bedog-bedog raceleng sedeng anu nyekelna ngerepeng bari malundur sababaraha lengkah. Si Jajaka muringis bari leungeun kencana nungkup tak-tak katuhu. Sawatara anu jadi mangsa congo iteuk meuyegeung nunjalkeun bedogna kana taneuh. Lah deuleuh ceuk kula oge. Kadeukeun sia tah suratna. Kalah milih hayang modar Andika mah. Bemenyit hanyir. Mangga bedog kula teh beunang ngeueum dina cai peurah deuleu. Sakedeung deui ge Andika bakal ngajolor. Nu ngarasa hasina tuan lawan nyorowok ditungtungan ku ngagak-gak. Suratna naon barina oge. Baru kata tergos-tergos Andika teh. Dileukeun ka kaula. Beungeut-beungeut keuring patut teh. Si Jajaka sempet maksakeun ngagorowok peura alatan tetenjuan geus karasa bureng. Rumang. Katangen getih ngacelak kana keneungna. Lah, parenkeun we sakalian aka. Ceuk nu duaan ti tukang meh bareng sanggeus cugjeg kana bedogna masing-masing. Gajleng kompak narajang ngababatkeun pedog-pedogna. Jelas
lawan anu teu walakaya teh bahan jadi recehan pakarang anu halabhab nguyup getih. Awawong, meh bareng dua nana ngawawong. Batur nanu dua andai ngarenjag kaget. Nah, nu ngaguak teh lain biji tina baham lawan. Basawak si Jajaka ngarempayek anu duaan narajang oge ngilu ngagebru. Bre dina puhuleungeunna nancep Harupat. Harupat sakti deuleu. Kurang ajar, setan alas. Meh bareng malundur sababaraha lengkah. Memeh karumpu pangacian maranehna kadenge. Sada keneung lemes niban lemah. Breh tangtungan lenggik. Wanoja rumangu keur ngokangkeun keupelan Harupat. Maranehna teu sadar lamun tita tadi aya sapasang panon buleud dina dahan jati badag merhatikeun saban gerak maranehna. Tinggalkeun ieu tempat. Ieu lalawak kakawasaan kaula deuleu. Gerem si jawara Harupat sakti. Nu tayalian Utari matak gigis. Nu opatan pating pureleng. Tapi ketak ngalawan geus pindah kana seber. Sokomo nyaksian kagangasan pakarang Harupatna. Korban Harupat pating kuniang bari pating harekeng nahan linu puhuleungeunna. Gancang sia atawa awak Arandika hayang jadi sasaran Harupat-Harupat kula. Utari nenjalak jagat. Sia beuncuh. Ayeuna kami can bisa meruhkeun pangawasa Andika. Tapi tungguan. Isuk jaganing geto tong atoh maneh. Kami moal poho kana beungeut Andika. Nu geus hasilna tuan si Jajaka nyorowok. Saterusna ngolebat kana rungkun dituturkeun ku anu kabeunangan pakarang Harupat Utari. Peuting robah simpe deui. Utari ngateyep kana waruga si Jajaka nu teu empes-empes. Bener omongan si jawara guded beungeut tadi teh. Yen bedogna ngandung peurah warangan sanget. Eta matakna si Jajaka langsung ngudupung teu walakaya. Pandara ngulisik. Rutret ka sakuriling bungking. Breh meja kahot tina awi. Akur jeung bale-bale tempat awakna ngajoprak. Batok tilu siki ngurilingan poci tina taneuh luhureun meja. Breh deui damar cempor ngetit tapi cukup nyaangan rohang bilik sisit awi. Seutik-seutik lelembutanana kumpul. Karampa deui. Gembolan bawana ngalumbuk gigireun awak. Katenyo kelemeng waruga jengjing ngalangkang keur meta-metakeun usik palengpeng pakarang laleutik. Pandara yakin mun eta waruga teh anu geus nyalametkeun dirina tina halabhabna bedog-bedog anu ngaraponan di satengahing lalampahan. Sempet keneh inget samemeh awakna namru kapiuhan teh aya jorelat tangtungan wanoja ngora. Tapi saha atuh maranehna anu geus nyegat tadi bet ditararegos deui. Tangtu wawuh ka dirina mata kitu oge. Sokomo nitenan gerak-gerak usikna apal pisan pamake jawara dayeuhan. Naon maksud maranehna ngarebut surat pihapean anu salaya dibabawa ku manehna. Pandara gigideug ngusir riu tarangna anu ditaplokan sarebutanya. Saterusna buyar samangsa panto bilik ngareket. Tangtungan lenggik ngeteyep nyamperkeun ka dirina. Kakak geus diubaran. Tenang we isukan oke pulih. Pokna bari seuri rangu. Di mana kuring ieu teh? Nah nisila bet bisa mawa kuring ka dieu. Tadi teh aya kuda anu dicangcang dina tangka suren. Teu jauh di tempat kakak diraponan. Tah ku kuda eta kakak bisa dibawa ka dieu. Nah kuda kakak eta teh? Pokna bari nyikikik. Pandara unggul saterusna nganuhunkeun ku kebek rasa hormat. Selengseng angse gaharu tina awak Utari. Teu weudeuk ngageterkeun buludan jajantung Pandara. Puguh matak liwung gandrung keur Jajaka pantara manehna mah. Komo basa leungeun kencana ngarangku punduk sedang nu katuhuna nyodoran cangkir batok. Yang Gustimu beralam. Kunaon ieu jajantung motak ieu? Pandara ngareteg. Sok ka ayeuna mah inum obat ieu. Ubar panyinglar peurah beunang ngaracik singki. Ceuk Utari ngasongkeun cangkir batok. Sanggeus samemehna dicician cai poci.
Pandara gideg saterusna kerung. Alah nyangkelah hayang wanoh ka Singki mah. Kedeung deui ge ka dieu. Pokna deui bangun wacis kana eusi hate Pandara. Kakak cangcaya ka kula. Kakak nyangka yen ieu cai teh cai racun anu matak nerehkeun kakak nganjang ka kuburan. Utari ngalius nahan seuri keomna. Kakak hayang nyaho ngaran Nisilah, ceuk Pandara gugup. Kula oge sarua. Hayang apa ngaran kakak? Utari nempas sengit. Kakak teh pun Pandara. Kula Utari. Beres pan? Sok aya nama inum tah. Cai ubarna. Utari ngajagrageun cangkir batok. Di mana tuh aki teh Tari? Pandara culang cileung sanggeus ngaleguk eusi cangkir batok. Singki mah saban peuting ngaronda. Aya kalana kudu adu hareupan jeung para baranda leuweung. Tukang paling kakayon. Salaku abdi nagri juntrung tugur lembur. Katuhuan Singki anu bisa diukur ku sajumlah duit. Cenah mancan juru tugur leuweung pati teh sagadar ulun kumawula ngalap barokah marga lantaran mah cenah deui isuk jageneng geto. Ieu leuweung bahan jadi puseur turuna puseur pangelolaan paguron silat anu adi palamarta sarta baris nyebar sakuliah jagat mandah yang larang. Utari ngarenghap. Utari yakin kitu kana cacandran tuang aki. Pandara nyelok. Ah teuing atuh da ceuk kula mah sok sanajan ratu puhun raja wijak moal mampuh nyipta kasantosaan tanpa didalamparan ku tekad jeung prakna gawe anu jejem anu nyumber kana ajen-ajen kamanusiaan, keadilan jeung kakompakan manusana. Kitu pan. Pandara ungeuk. Binekas jeung cerdas oge. Ngojang leuweung alas pati hareupeunana teh cacak umur rumangu. Batin Pandara ngareteg salut bari sakolepat-sakolepat maling reret kana gamuleng beungeutna. Kunaon melong bae ih? Utari api-api baeud. Uguh keur Pandara mah asa katohyan. Sidik nya keur nalak-nalak beungeut kareueut anu ayeuna keur nyampeuk ngajadeut. Tapi keur kitu sada panto ngageret. Breh tangtungan sepuh ngeleter tapi cangker. Samburazun pokna rengkuh. Tah ieu pun aki teh ka Pandara. Katelahna aki jagawana Tari mah nyebut engki. Utari ngorejat ngabagi anu anyar datang. Sanggeus bareng jeung Pandara ngarampeskeun. Pandara ngoloyong mandap ka hareupeun tangtungan anu ku Utari disebut Ki Jagawana. Nuhun atuh ari geus waluya mah jalu. Segera sasaraptuh jeung si Incu. Ki Jagawana ka tembong marahmai. Panon celongna lireret heulang ngarindat ka Utari. Ai engki moal tuang kitu? Utari kerung. Engki mah rek balik deui ka leuweung. Kiwari teh keur usumna harengheng ku anu julig para bega kakayon ngadon ngeduk kauntungan tanpa titen kana kawaluyaan alam. Ki Jagawana ngaleos deui kaluar sanggeus ngajawang iteuk ruyung kawung tina cempet bilik. Rap weh make duduk we cetok. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun deui ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.